Sampurasun sadayana. Tepang deui sareng simkuring Mamat Albi Gumilar. Ayeuna simkuring bade naon eta teh bade nunjukkeun kumaha cara mainkeun Satria Ponggawa gitu. Ieu teh Ponggawa teh sapertos kitu. Hanoman langsung kuring dapat info nama ieu teh Ponggawa ari Hanoman teh kitu. Ieu teh Satria Hanoman teh punten ieu teh Hanoman teh monyet. Da emang monyet namun telepat upami telepat mah kitu anu simkuring pedang impona teh sapertos kitu punten rada gandeng. Tah, cara mainkeun wayang golek Hanoman Ponggawa ieu teh nu kahiji aya jalan gedik jeung kita. Ada susah punten. Aya kita set 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 tah kitu tapi ngan entong kiting tah tong kitu teuing jadi sanes Satria Ponggawa atau lamun kitu mah. Jadi kieu sapertos kieu tah. Tes ulang. Tes tong kieu teuing tah. Tong kitu da eta mah sanes Ponggawa atau mun kitu mah. Pungguwu meureun. Tah ieu teh kieu tah. Kita wayang golek Hanoman. Ngan aya buluanana sapertos kitu keluar gitu. Set. Geus eta aya Jatayu. Sayapna aya di ditu. Di ruang kamar nu di ditunya. Sapertos kieu. Ieu teh hijina teh tuding sareng leungeunna teh patah. Jadina ngan hiji tuding teh kita. Kuduna mah pan sami jiga Hanoman. Kieu tah. Kuduna mah aya 2 tudinganna teh. Ku simkuring upami geus dietakeun, geus dietakeun geus jadi tudingna naon? Leungeun nu patahna nu ieuna dietakeun, dibejakeun lah kitu. Ku simkuring dibuat videona. Ieu ge sami tah. Ngan ieu mah teu aya leungeunna hijina jadi simkuring ngan hiji we kitu sami. Jadi upami teu aya hijina teh kieu pan upami tadi Hanoman pan nu hijina teh kieu leungeunna nu hiji deui kieu tadi teh. Kitu tah. Ieu mah jadina jadi satria jiga sapertos Gatot Kaca gitu jalanna teh. Nu kieu tah. Adipati Batara Guru sapertos kitu keluar kita. Mau dipakai dulu bentar. Nah, sapertos kitu keluar kita. Pami simkuring teh pami aya nu bade masihan sabios. Hoyong labi mah hoyong meuli wayang emban. Emban teh Nyi Ijem. Bi Ijem. Sapertos kitu keluar kita. Set. Ieu nagenya tah ieu teh gampil coplok. Jadi ieu teh namina teh sampurit geus dibahas dina video nu geus lalu gitu. Ieu teh aya lobang urang asupkeun sing pageuh meh teu coplok. Sing pageuh. Tah pageuh eta. Pageuh pisan.
Jadi tak kieu teh keluar kita. Tah, ieu orang ieu nya upami teh kieu tah. Soalnya ieu teh orang make wayang Hanoman punten ya diporosotkeun si Hanoman ge. Euy. Rada sesah soalna teh. Keluar. Tah samporit kudu asup ka lobang aya lobangna. Ieu sirah Hanoman urang asupkeun dina samporitna. Set. Tah cara megang teh seperti sih yang geus dibahas sebenarnya mah tah. Tah keluar kita seperti kita. Jadi ieu cara mainkeunana. Set set. Misalkan ieu teh nya Adipati Batara Guru seperti jalanna. Tah upami keur jalan mah sileungeunna teh hijina ka dieu tah misalkan nu ieu ya nu ieu ke belakang nu ieu ka hareup nu ieu ka tukang ieu ka hareup kitu tah. Jadi upami urang jalan deui set kieu balik deui set kieu set seperti kitu keluar kita. Ieu teh wayang golek Hanoman tah tina kusim kuring dimodif jadi rocker kieu tah. Pang wae anak euy urang teh budak pang. Gitu. Jangan deh. Terus gitu terus. Tah ieu teh aya kukuna. Kusim kuring mah teu apal naon anak namina. Dek. Jangan dulu. Masih dipakai itunya. Gedik jalan. Tadi manggasnya gedik jalan. Terus gitu kalau. Tong kita teh. Nya sakitu keluar kita tur nuhun sadayana anu geus nonton. Mugi ieu bermanfaat alah kasura euy. Aya hideung. Kasura kana aya kai. Nya hideung euy. Sampurasun, ieu bade ngaluarkeun heula kayina. Sampurasun nuhun.